Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Tepang deui. Pamirsa sadaya, wargi YouTube sadayana sareng Balai Sora Channel, Wartubnya. channelna Urang Sunda. Biasa weh sareng sim kuring. Teras direncangan ku pundulur pagersana Mang Udung. Wah, ini seteprokan diwai. Ya, tuh orang teh kedah perkenalan ka saha ge. Pan supados apal ya Mang Udung itu teh saha gitu pan. Jadi sadayana pamirsa tenapi wargi-wargi YouTuber YouTubernya. di sakuliah dunya Suka lu adunya. terang Mang Udung teh saha gitu pan. Kemudian ieu ti Balai Sora Channel. Tong hilap di like, di komen, di subscribe ongko, subscribe, di subscribe, terus loncengna di toel. Kia mau dong. Kuma. Lami tepanggih, lila tetepangnya orang. Gitu. Alhamdulillah ina tiasa ngariung mung pulung. Aya hiji patarosan. Kuma. Nalika nalaah kana kahirupan. Laras. Kan orang teh terlepas tina keseniannya. Kesenian orang makan seni, gitu. Ari seni teh tadi ge pan dicarioskeun keindahan. Janten sauninga Mang Udung ya mah. Sauninga Mang Udung seni teh aya sabaraha hiji. Kesenian sana seni panginten. Kesenian mah upami di etang Subang teh kan dijadikan sebagai barometer Jawa Barat gitu. Kunaon disebat gitu, da di Subang pangseurna gitu kesenian teh kan. Oh gitu. Ya. Aya anu disebat jaipongan, gemyung, bangpet, terbang, sisingaan, seueur kan di Subang teh gitu. Seueurnya. Eta teh istilah-istilahna bangpet gitu. Bangpet. Ai bangpet teh naon namanya? Terbang jeung tarompet. Upami ponga, jaipong jeung singa. Upami pongpet, jaipong pegeliangan. Lain bisa wae abah mah. Iya, pan tadi ge singkatan. Teu jelas, sadayana supados terang sadayana. Gitu. Janten aya terbang, terus aya bangpet, aya ponga, aya pongpet, gemyung, terpongnya. Terpong teh siter sareng siter ge jaipong, siterna teh diblekuk-blekuk eta teh. Gitu. Jadi siter teh dijaipongkeun gitu. Hebatnya. Tabuhanana teh. Kumaha. Terus pami nalaah kana perkawis jaipongan ieu nya. Sumohon. Ari jaipongan teh pan panginten hiji kesenian anu ayeuna teh nuju digandrungi ku masyarakat, nuju booming, nuju viral ya teh kan. Nuju viral di masyarakat Sunda pangintennya. Sanes di masyarakat Sunda wae ternyata keluar Jawa Barat oge seueur kitu mikaresep kana jaipongan teh. Sumohon. Mung benten teh kieu pangintennya. Kumaha. Margina sok nguping-nguping aya istilah kieu Mang Udung. Kumaha? Jaipong bajidoran cerita gitu. Jaipong bajidoran. Tah maksudna tina jaipong bajidoran teh naon eta teh? Ieu salaresna mah. Da ari di Subang mah sebatanana jaipongan. Jaipongan. Aku naon aya bahasa anu disebat bajidoran, bajidoris gitu kan. Da salaresna mah sakaya musim kuring. Da ari bajidoran sarang bajidoris mah eta mah sebagai pelaku. Pelaku naon itu? Pelaku yang mendukung pada saat pementasan jaipongan. Oh gitu. Jantan disebut teh bajidor. Nah atuh kunaon jadi kana bajidoran gitu. Eta mah kalimat munculna kan ti asumsi ti masyarakat. Da di Subang mah di Subang mah morobi jaipongan. Jaipongan nya. Da sa emot abdi mah kieu. Jaipongan awalna teh ti keliningan upami kapungkur mah. Tina keliningan kana jaipongan gitu. Tak kunaon ayeuna pangna jadi bajidoran makana abdi naros gitu. Tina keliningan perjalananana terang sapertos kieu gitu jantan kana jaipongan. Ti jaipongan kana bajidoran kronologisna tadi teh apa intinya dari asumsi masyarakat anu ieu mah kieu mau dong. Kumaha. Upami jaipongan mah di pola ibing tehnya di A dugi ka Z gerakan-gerakan nanti kan akapungkur mah aya jalak pengkor teh terus aya naon teh disebut teh bulinggem terus ukal wah rupa-rupa we. Nah, kieu urang pedal sakedik nya tapi kabeh pun nya sanes
nyanyahoanan ke bahasa kan gitu. Jadi ari fungsina nama salaras nama fungsi nama sami ngahibur kan gitu. Nah, ketika dipanggil salah satu seorang konsumen, taruhlah nu hajatan kan gitu. Misalkan jaipongan A, B kan gitu. Ari fungsi nama hanya sebatas menghibur. Cuman kategori didinya orang kedah jeli bah. Jadi kieu ya. Jaipongan teh kan disusun. Pementasan jaipongan teh kan zaman diwari mah. Hiji aya anu disebat tatalu. Keur ngariungkeun ulah lajo cek budak ayeuna mah kan. Tatalu teh anu beng borong mimiti lah gitu. Instrumen cek bahasa budak saku. Cek bahasa baheula mah tambrong eta. Saterasna eta teh nembe kembang gadung nya. Gawetan kembang gadung. Beres kembang gadung biasana teh eta teh sok aya bahasa sebatna teh ibingan pokal. Tari persembahan lah meureunnya. Tari persembahan. Tah anu disebut ibingan pokal teh kieu. Mintonkeun ka parigelan si budak penari eta di grup anu. Tete aya anu disebat hiji penarinana teh single nya. Aya anu disebat rampak gitu. Ngan seurang mah hiji eta teh penari teh. Bentennya aya tari naon disebut teh single teh? Tunggal, penari tunggal. Kan peda hari pementasan jaipongan seunah penari tunggal. Eta teh ngibingkeun ka parigelanana teh gitu. Oh kitu nya. Tah biasana teh geus beres kitu teh aya anu disebat misalkan naon eta teh nya. Eta we lah pokona. Eta we pokona nama intinya kan begini, Bah. Intinya begini. Ketika ada asumsi yang bergejolak di masyarakat, kita sebetulnya tidak perlu bingung. Artinya begini, kita mah sejalan sering dengan waktu. Karena ya bahasa kieu. Mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman. Lain nama lain kitu, lain kitu nama dibalik. Kumaha? Nama kudu mi bapak ka zaman. Mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman. Bapak ka duit. Bisa. Ayo. Benar. Jadi elama ku duit mele bah. Zaman gaya eueuh duit bari pu angger sarua. Parem kabeh sabaraha jenis kesenian ti Jawa Barat teh? Di Subang 20 lebih. Pantas upami Subang disebat barometer kesenian begitunya. Jawa Barat. Lumbungna seni teh. Subang mah. Taina mah kieu we atuh. Pilih durasina saep manten, memorina penuh. Eta malesan padahal mah karakter urang teh. Kieu maksudna teh. Tong seueur teuing carios. Urang panggil wae. Nah, gitu. Silakan masuk bintang tamu kita. Inilah dia, Eda. Tepuk tangan sadayana. Kitu lempang lagi penari Eda. Eda teh nya ari penari. Lain ari kuring mah karek apa Eda teh ieu, Bah? Yang calik kuyos. Oh, sok calik. Tekenging. Geus sakitu ngajanteng nepi ka geus. Wayahna we cuma ngajanteng di dinya. Depan abi teh tos pegal tapi tebih ti Subang hadiu. Kitu. Sok di dinya? Ya. Mangga calik atuh. Sok calik. Kumaha damang eueuh damang. Alhamdulillah, beuh sae aduh bagja ye. Ai sugat teh ieu. Sugat teh ieu Eda. Oh iya Eda teh. Tuh punten. Muhun abah emas ya. Aduh. Tah ieu sadayana wargi YouTube. Punten nepangkeun Eda Selasa wios penari ti Kabupaten Subang anu memang anjeunna bergelut di bidang kesenian jaipongan. Janten pada malana teh mung penari sok sanaos janten kumaha nya ayeuna teh nuju situasi sapertos kieu gitu nya anjeunna tetep eksis di dunia tari jaipong. Kumaha damang ece? Alhamdulillah hari saliramah damang gitu. Hari ece tos di mana atuh? Abi tos ti eta ti pojok. Ai power tas di toilet tuh sih. Lainnya awet ngolah si ece nya ya. Aduh geuning ieu. Takia Eda. Kumaha. Eda ayeuna teh kan janten penari jaipong. Apakah itu Eda memang garisna ti dituna? Garis aya terus seni gitu atau memang teu aya tadina mung saukur resep ningali terus kagugah rasa hoyong janten penari gitu kan.
Kumaha. Tah. Hebat bener. Luar biasa gitu. Abi lagi acan nyarios. Acan. Acan. Suka teh. Nembe ya nembe bade gitu. Orang dapat cerita dapat bagus gitu. Acan atuh Acan. meni. Sok dongengkeun. Abi mah ti saluhur sirah. Dugi ka handap dampal. Saluhur sirah mah balingbing itu edah. Bing di luhur edah Oh, tuh. tah gitu. Sok. Tapi kan ka dampal sampean. Abi mah emang teureuna seni. Oh, teureun. Gitu. Mun. Ya, teureun seni, Bah. Teureun seni, Bang Udung. Terus nih, Bah. Teureunna ti mana eta? Alhamdulillah ti bapak ti mamah oge gitu kararenta Ti gitu. bapak, ti mama. Mohon ti aki, Heeh. ti buyut Ti buyut. gitu. Mohon. Berarti kawin ti buyut heula. Aya ti luhur-luhurna. Terus ka aki. Kaki, Ti aki ka ka bapak ka mama. bapak, ka mama Ari gitu. mamah janten naon? Mama janten juru kawi. Juru kawin. Mohon. Sinden Sinden, mohon. Ari Bapak, bapak bapak. Bapak mah jantan panayagan gitu. Awit. Pangrawit. Nih. Panayagan teh naon dari mana jual panayagan? Panayagan nu sok nakolan eta geuning Oh, non jadi teh. bapak teh tukang nakol. Heeh, tukang nakol. Nakol? Heeh, eta. Ayeuna Nakol janten tukang naon? gamelan. Ayeuna teh jantan tukang keset Tukang keset gitu. anu kumaha? Anu ngek teh. Sorana kumaha sorana? Ngek gitu. Oh, jadi sepuh Nah. sepuh tuang ramana nama juru rebaba. Mohon gitu. Pun biang Ti bapak juru keset, ti Mohon. mama juru Juru kawin, kawi. kace edah janten juru tari. Juru imah. Ada teh kesan-kesanana teh cik dongengkeun. Sok. Kesan abdi teh nya. Mimiti alit nepi ka ayeuna teh kumaha? Muhun da abdi teh ti SD keneh teh resep gitu kanu seni teh gitu nya. Mohon. Resep janten di hate teh abi hoyong mengembangkeun gitu anu karesep abi teh. Kanu seni teh nya alhamdulillah dugi ka ayeuna teh gitu nya. Ngembangkeun bakat. Ta eta. Bakat kunaon, kunaon? oh, Kumaha. Salah jeung kumaha. Nya gitu teh ya. Jadi ti awal alit dugikeun ka ayeuna nya alhamdulillah berjalan demi sedikit gitu. Tinu berjalan mendaki gunung. Nepi ka luhur, turun deui ka handap. Anda paling deui ka luhur. Balik deui ka luhur. Yung Turun deui sempet ka iku Ece teh gaduh guru ka punggurna kumaha eta? Abi mah teu aya guru jadi abi tiasana otodidak gitu. Otodidak. Mohon jadi ningalikeun we resepnya kieu gitu. Sakapendak-pendak. Sakapendak-pendak we nya gitu. Niru, Nirunya meniru, meniru Bang, gitu. meniru. Mun cara Niron, budak bener. sakola teh mah Niron. niron tah gitu. Anu ditironana teh nya anu ieu we geuningan sok aya geuning zaman ayeuna mah komo penari teh diculit gitu. Oh. Tah eta teh diturutan. Tate ulah kikituan teh niron teh. Ulah. Teu meunang eta teh. Teu meunang. Teu meunang. Oh gitu. Tak kieu aya namanya garis keturunan janten penari. Mohon. Mama sinden, Mama bapak juru sinden. kawih, cedah janten juru tari. Mohon. Tah, tos sabaraha warsi teh janten penari teh. Abi teh alhamdulillah tos majeng 29 warsih. 28 tahun. Nya ieu na dinu seni na gitu abi teh. 28 tahun. Dinu seni. Dinu seni. Heeh. Itu sok aya. 28 tahun dinu seni. Heeh. Sabaraha tahun sesana ka dieu? Diajarna. Hepan cek abi oge ti jero beuteung keneh keur zaman di kakandung abi mah tos ngibing. Budak jero Gitu. beuteung Tah nya. gitu. Bener. Ieu ajaib ieu. Kabayang. Ieu budak ajaib ieu. Tah ajaib. Masana kieu, Bah. Ya. Nah Kieu, gitu. Bah, iya. Komo bari Kieu, jeung Bah. lamun bapak tos ngagendang, nya kapungkur mah bapak ngagendang. Oh. Mama ngawi. Kumaha Kumaha Bapak gendang. gendangna Abi teh kumaha? gugulitikan di jero beuteung. Gendangna kumaha? Bang tulak bantingkeun kitu teh. Masana kieu, Bah. Kumaha, Jadi kumaha? urang rada jero sakedik ieu. Nah gitu. Biasana upami teureuh ti mama sok kuat ieu. Upami teureuh ti mama. Misalkan upami sinden Mohon. teueuh ka murang kalihna biasana lamun mamana nyinden murang kalihna ge bisa nyinden. Henteu. Ceuk saha? Henteu. Aya. Biasana aya nu Tatangga kitu. urang aya. Indungna sinden. Cengkom.
Oh cengkom teh. Lain Ceyayat memang. Ceyayat. Ceyayat. Tetangga. Indungna sinden. Anak nate ayeuna ye sugan urang teh jadi sinden. Jadi naon gitu? Jadi ibu rumah tangga. Oh itu jadi sinden gitu, jadi ibu rumah tangga. Hayo nyonya tangga meureun. Sok di panggung. Sok di panggung. Sok anu kitu teh geuningan. Oh eta teh sinden begitu teh. Tapi dina KTP-na ibu rumah tangga Mang Udung. Eta mah nami di nu KTP, Urang Bang. bingung ayeuna ditanya, "Ibu, pada mola naon tinggali dina KTP teh wira swasta?" Mohon. Ai ditempo sapupueuna manehna nyeng cileu di panggung bari nyanyekel mic. Cek urang teh eta mah pada melanana, Bang. nya pan pada melan teh beureunan nyinden. Mohon. Kunaon dina KTP-na jadi wira swasta? Status di nu KTP-na teh wira swasta. Tah wira swasta teh lebetna teh aya anu nyinden, aya anu dagang, aya anu nyupir, aya anu tani. Aya anu nalektor. Hai Dede. Naon galektor teh? Nalektor geuning anu sok beblek bukan di kotakan. Eta mah anu di sawah, di sawah. Sarua eta ge manggung. Sarua. Nah, jadi bakalan eta teh menang duit. Nah, kitu sarua wakena aya lumayan. Urang teraskeun Ya kan turunan ti mamah teh sinden. Mohon sinden. Beureunan saeutik lobana lah caedah ge kateurehan ai nyinden mah. Pan Ya. paribasa tadi teh buah jatuh dipulung ku batur. Tah heueuh langsung didaharpan ngeunah teh kudu ngalah. Nyambung ya. Sok Buah murah. jika urang ya urang baheula ingat keur leutik gitu nya. Kumaha gitu. Emang pernah leutik Abah? Kok nyaho mah nya urang jol kieu bae maneh. Suka teh ujung gitu we. Lain kabayang begitu burusut. Burusut dorong teh lumpat. Burusut langsung lompat mah jajan. Kabayangnya urang jol kolot teh kieu beureut. Oh, barang borojol teh. Barang-barang mama hayang kawin. Bapak yang kawin. Jadi terehna kuat lah. Tereh kuat, Cena teh ya. terehna kuat. Tadi bibisan nih cerehna kuat. Saeutik lobana meureun kan bisa mere nyinden edah oge. Punya. Urang teh si ayeuna urang buktoskeun. Dari mana Jol? Nya kieu da abi mah da terus sinden gitu nya. Ari pamingawi mah da. Sinden mah di nu calikna ge geus aya perbedaan. Oh aya. Eta teh kudu calikna teh kieu ye tuh. Nya mohon kieu. Ais emok. Emok eta teh. Emok. Sinden mah Mohon, kudu apik, tarapti. Mohon. Tarapti berarti. Matak nu kieu na oge geuning tas disampeana teh geuningan Ludes. hararideung, ludes. Paingan atuh urang sok ningali suku hararideung mumuncanganana cuk urang turun urang angkat jempol anjir cuk urang teh tukang ngawirid meureun Tah tukang kitu. Ari pek teh naon? tukang emok kitu beureun. Urang buktoskeun ayeuna ka parigelanana. Mending atuh tibang dina mumuncangan Ari di cuk situ. curungan. Teas teh Beda teas. deui eta beda deui. Sasanggalan. Pati kabayang ke desa belah. Sekarang Cuk curungan urang teas sabelah hideung. Pas dibuka teh sasangaleun. dia bukan tesa sanggalen ya Allah. Ide. Tapi itu mungkin buat gitu. Tidak Ya, mungkin. itu mungkin. Tapi kebanyakan yang mungkin daripada yang tidak mungkin. Tong dicaritakeun eta nama So, tuh. ayo. Ulah sok itu ah. Iya, kebanyakan yang mungkin daripada yang Maksud tidak itu, mungkin. daerah. Barijeng ejo sabola. Sok. Urang lanjutkeun deh. Tinggal Makasih. Makasih. Jabakan. Rasain bener. Itu ai lalaki mah da sila. Oh, bener ayo. Tapi kan anggar diuk bener. Oh, anggar. Da anggar cuk-curangan masa sanggaleun. Nah, enak gitu. Siga maunya cek sasangaleun. Aduh ampun. Nah, urang lanjutkeun deh ya. Sok jadi kieu. Tadi teh dugi ka mana tadi teh? Tadi dugi ka mana? Dugi ka Tiasa Stasiun. Nembang tah Maksudnya gitu. Tiasa nyinden. Oh. Urang teh tiasa nembangnya cedanya. Sakendikna tiasa nyinden, tiasa Pastilah nembang. setik lobana. Ieu mah pamerdih we. Pamerdih rek saeutik rek loba
rek bisa teu bisa rek ngeunah teu ngeunah wayahna ceedah nyinden heula. Oh nya gampil lah sareng abdi mah. Bener. Paling Berarti multi, gampil ya. sareng abdi mah. Lain multi, bener itu multi. Moal susah ari sareng abdi mah moal. Masalah nama lain gitu, lain. Moal. Urang ge nyaho. Pokona kieu, urang nyaho. Bang Nasi nyebut gampil masalah. Oh, gampil masalah eta nama. Upload lah nu penting. Nah, gitu. Lupa teh sekolah hanteu. Da nyinden mah. Oh, gampil masalah nyinden mah. Gampil. Perhitungan anak kumaha? Ya, gitu. Aya wae meureun amplopna abdi tiasa gitu. Teu aya wae nya meureun abdi teu tiasa. Nah, jadi kok korek. Panyangan amplop urang keur maneh. Atuh tong amplop doang. Aya nu maling, amplopna ge aya nu maling. Oh, gitu. Geus gampang ke balikna di amplopan. Tenang di amplopan ge. Sok. Naon Arek sok nyinden naon. moal ieu teh. Bisa euceut Jauh-jauh teh. dipanggilkan dia teh Edah, buktikan bahwa Edah itu adalah seorang multi talenta. Oh, gitu. Segala bisa. Segala bisa. Edah menepi ka dagang sorabi ge bisa apaan? Ulah sok dibacakeun Bang. Anu loba dagang surabi mah. Apaan multi Eta mah talenta? pagawean Multi. sapopoe teh dagang surabi urang moal ngejo. Pagawean eta mah. Gawean. Tuh. Jadi multi teh segala bisa, Nah, Ceu. gitu. Aing sorabi teh. Heeh, tadi ge puguh ngagupayan wae. Kan kadieu kan baris jeung eueuh nu nawarkeun. Sama perhiasan ungu. Eta mah ieu mah properti. Oh, properti. Heeh, Tapi meunang properti. lamun buyan dibawa. Itu menang, itu Oh, mah teu dua meunang. kurang. Atuh urang 2 ewang Sok gitu. dua ewang hiji 2 tilu. Oh, urang hiji Itu ewang. Bang kamera. Engkeun betong dibere. Ngan anu jadi masalah ya. Ari Kieu surat. wae, kieu Ah, kurang kieu wae, bagi. kieu wae. Kan ieu teh sorabi teh opat. Heeh. Kamera 2. Kamera 2. Hiji ewang. Heeh. Mang Udung hiji. Mang Udung hiji. Abah hiji. Abah hiji. Ta edah mah ieu na we sambal. Dah sambal moal anu ngaku. 2 sambal nama edah. Moal. Atuh da meuni patuangan abdi teh pantos oblang. Jadi kieu ieu supaya adil. Surabi teh opat. Surabi teh Mohon. opat. Tukang kamera 2 hiji. Dua. Mang Udung hiji, Mang Udung Abah hiji, hiji. Abah hiji. Tah, ieu mah 2 sambal membawa ku edah ka ditu. Oh, gitu. Lumayan. Jadi edah mah bagian sambal. Hiji ewang jeung nu nganteur. Hiji Hiji ewang jeung nu nganteur. Oh jadi kebagian pedesna gitu. Kebagian pedesna. Oh, tapi dah nya. Hidup ini harus pedas. Anjir. Tapi dah pedas-pedas teh pangeran Siti. Hari pedas-pedas teh malada. Iya. Sok lanjutkeun lah. Serius. Kurang nyinden. Sok, der. Rek lagu naon edah? Lagu naon? Nya kumaha nu nyinden we atuh. Kapaut imut teh nu gampil Kita kapaut bisa imut minta lagu. we. Anu teu bisa tuh dah Terang kudu kan ya? aya panajemna imut, heula terang kan? meta lagu mah. Kalau Terang kapaut imut terang. Kapaut imut. Ah, terang. Anu sakrebabna kieu geuning. Kumaha tah? Ngek 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 ngek. Ngek 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 Cek ngek. kebab eta teh. Oh, cek kebab. Lamun cek sinen kumaha eta teh? Lamun jak sinden. Cik. Nya di dia. Nah, jadi gitu. Bener kan ya? Bener. Cek kendang nanti kieu ya. Kumaha tah? Pak ketung pap gitu pan. Pak tumpap. Gitu. Kan rebab ngek 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 rebab cek sini teh nya didinya. Di dia. Di dia. Tembal ku kendang. Pak tung pap. Pak tumpap. Pak tung tung. Bab. Gitu. Cek kebab deui. Cek kebab deui. Tong digoongkeun. Oh, gitu. Ngek 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 ngek. Nah, teh tos kapau. Wah, halus bener. Nah, jadi kieu. Berarti bener, Bah. Multi. Ya serius. Multi talanan. Multi Talanan talanan. apalagi di dapur teh ya, geuning. Iya ya. Nyinden bener. Heeh. Pan tadi pangkat rebab teh kitu. Heeh. Nah, jeung rarateul ieu teh. Nyogok, Bah. Apaan cek rebab teh kieu kan ya? Ngek ngek ngek. Tuh. Lain maneh nu gendang mah abah denger ieu deh ya. Siden mah cicing. Bagi tugas. Ieu nu ngarebab. Bang Udung ngarebab, Bang abah nu Udung ngarebab. ngarebab. Edah nu Edah nu nyinden. nyinden. Nyindah Tah, sok sok. cicing edah mah. Sok. Hiji 2 3 Bang Udung ngerebab. Sok. Ngek ngek ngek. Tuh. Pak tung ting pak jer. Ngek 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 ngek. Pak tung pak 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 tung pak pak tung pak 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 pak
Si eta bakal duluan nyinden edah. Nyindir. Babnak ku alus lain. Ya dengekeun bagi tugas itu ngerbab ieu menang maneh nu nyinden lain maneh bakalah miluan nikel. Masalah nah eta suara rebabna kuat jeli di telinga. Dedengeun gitu. Balik ka ah. Hai sok. Ngek ngek ngek. Ngek 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 jerpak pak ngek 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 bong bong pak bong bang bong bong bang bong bong bang bong bong bang bong bong bang bong. Teman ini Kumaha urang arek ngalagu atuh ari kawas kitu kita nyanyi. Atuh pandanya kumaha da. Bagi-bagi Tugas teh tugas. nyinden lain ngigel-ngigel mah beda deui bajidar urusanana. Maneh mah nyinden. Tong waka asup sinden mah. Atuh tong ka asup kunaon tadina dipanggil. Balik ya. Sok intro keneh. Nah, heus sok atuh. Neng nong 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 neng nong neng nong neng pan kitu sareng teh. Oh, heeh. Ngek 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 jerpak ngek 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 teman ini Bak dung ting bab. ya arek kira haji Kira nindena cicing tong milu ya. kieu moal bener lamun kitu carana mending sinden heula Hayang ngiluan ngigel. sinden heula sok kumaha lagu tadi teh kaput ibut Anu kapaut imut teh ya. Cicing. Dengekeun. oh ya hade dengekeun sok Moal tuh ieu atuh. sok kumaha Tungkul teh atuh da meuni alabatan nu mangendingkan Di cipta. pasian surupanana cek rebab Heeh, kieu. kumaha tah cenah? Ngek 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 ngek. Nyadi dia nah teh Ngeunaheun bah? Ngeunaheun pisan. Ali sugan teh sinden teh saha Saha bah? hah Saha? sing edah Aing. Abah mah meuni kitu lah sok meuni. aduh Jadi geus dibukdoskeun nya. Sia. sebelah. Ieu teh tos teh aduh sia. Dibukdoskeun yen ceu edah teh multi sagala bisa bah. Tah kitu. jadi kieu naon cenah teh gagal gitu Aduh, ayo dong kieu jinden pun guys. Tadi ge bisanya sakitu mah lah berarti. Multi. Ya di dinya Di dia Di gitu. ditu. Di kalem naik ojek. ente mayar. Nah, atuh jadi kitu. Basok ngaruksa kata-kata. Lain garuksa kata-kata mana nu ayo urang jadi dinya Nya di dia, jadi ditu nya ka dia. naik ojek. Teu dibayar. Tukang ojek nagih. Maya sia bayar Bayar utang. siapa bayar siapa bari jeung bayar apa polotot. Enak kieu jinden Naon? mah geus beres. Tadi teh nya Ari Eda mah pun basicna teh penari gitu nya. Nah, Sakitu gitu. ge lah tos alhamdulillah Kieu bisa bang, jinden. kieu ban. Aya pemahaman nu kedah di padar teh kieu sakudak sakedikannya. Jadi pan ari nari teh ye aya anu disebat ngalagu, cek urang Subang teh ye. Ngalagu. Ngalagu. Aya anu disebat ngajurus. Ngajurus. Tah anu lain, ngajurus, boga jurus. Jurus naon? Pamungkas. Oh, Semar Mesem gitu. Jadi anu ngalagu teh meureun Mun geus kieu. Semar Mesem. Kunaha? Anu ngalagu teh meureun kieu anu mola. Nu mola. Jadi anu kadua teh nu ngajurus. Nu ngajurus teh rek jurus silat, rek main po. Rek main Dar we di dinya rek main unyeng. Nah, atuh nah. Nah, anu urang buktoskeun. Eta kan basicna penari. Nya garis keturunan ti ditu juru keset, juru kawih, juru tari. Tah pada melan edah kan di panggung ke panggung teh janten penari we. Panggung jadi jantan penari kan Ya, gitu. tadi teh pilih pemirsa warga gitu. YouTube sadayana tuh Wartug. nya. Tuh wartug Wartug. tuh paling itu tuh. Tuh di mana? Tuh. seueur tuh. Halo lah tuh. Halo, halo. tuh. Ya, halo, dadah. Nepangkeun. Nepangkeun abi Eda.
Di mana? Abi ti Subang teh Anak Koraji saat gitu, anakna Bapak Daim. Tah kitu nya sok ngabongkar wae. Bongkarnya jadi nyahoan Kur kanyahoan pan bapana teh nya. Heeh. Kitu nanya Nah, nanya gitu. mah. Jadi pemirsa YouTube sadayana, Bang ieu teh Cedah. Cedah teh kan penari urang buktoskeun. Cedah tiasa janten penari Jaipongan. Dibuktoskeun dewa ku edah kamarana. Segala rupa. Zaman ayeuna mah kudu aya bukti ada segala rupa ge. Harus instan zaman sekarang itu. Gitu. Lamun tidak ada bukti kan Lamun tidak ada bukti urang moal bisa nginjem bank. Nah, gitu. jadi kadinya gelek. Tita ngabuktikeun gaduh ka parigelan titah nari. Nah, jadi nginjeum bang asa teu nyambung gitu Apa bukti ya bahwa edah teh penari bisa ngalah duit. Bisa ngalah duit. Nginjem bang ge babari ai ngalah duit mah. Da boga persyaratan. Boga persyaratan paklaring. Edah boga paklaring ye penari. Ari penari mah di mana-mana kita aya paklaringna. Ayeuna Da mah sanes aya. lebet ka pabrik. Ayeuna mah aya tuh tanyakeun ke Bapak Kasih. Aya. Aya ayeuna mah. Aya di Subang mah terus Aya. dibuka aya. Teu apaleun. Teu apaleun. Lain arek nyieun gitu. Ka mana nyieun maneh? Hanya ka mana we da arek eta Pak. Moal hantu mana nginjem bang emok nyaho urang ge. Sok. Ayo, sok buktikan. Edah bisa nari. Nari, sanu agendangna ya? Mau dong. Mau dong. Bisanya. Nah, Hah? Udah ari Ari mah lamun ngagendang lebay teh ngeunah. lebay. tapi jadi duit. Tah, geuningan. Lebah jadi duitna eta urang Hah, eleh. tuh sok ayo. Ayo. Sok buktikan. Sok. Bahwa Beneran Cedah tapi bisa nanya. nari. Urang nangtung. Oh, urang jadi ulah lajo di dinya. Hah? Ya penonton. Cari tanah abah teh jadi bajidor gitu. Boga duit dah urang. Tuh, dan semangat ari kitu mah. Mang Udung mah apanan jadi tukang gendang atupan. Urang mah jeung daripada jadi bajidor mah teu boga duit mending jadi tukang kecrek we ah. Nyanggeus kajen eda mending jadi penonton atuh ulah maraktekeun. Ari maneh rek saha nu narina? Hatuh da nu mayar. Sia teh mah yang Iya. pisan ih hirupna. Jadi penari jadi sinden mah kudu bisa dangdan yo. Dangdan? Dangdan. Geus aya mah kieu we. Nama kieu ya. Ayo, Kumaha ayo. tah, Bah? Ayo. Hayang kumaha? Kumaha? Sok, Ayo. Hayu rek kumaha? Ayo apa jadi ribut Sok. gitu. Hayo. Hop. Geus kieu. Non. Edah tuh ya, kamera hiji dua tuh. Oh, hiji dua tilu kamera. Hiji dua dula lajo. Oh, tah nepi ka dio-dio. Nepi ka dio-dio. Tuh, ka ditu tuh. Ka dio. Eta. Buktikeun Buktikan Edah bisa nari. bisa nari. Sok cek eda ge sok gera gendangan. Abah anu jadi bajidor kita kan pantas. Aya penari, aya tukang kendang, Abah mah rek jadi iya we jadi tukang rebab. jadi tukang keset. Heeh, apaan jadi Bapak Daim? Ulah sok gitu, Bang. Gila kita. Bapak Daim tas da kitu da bantu. Itu dia. Henteu. Kumaha tuh? Lebay lah. Lanjut. Jadi kala atuh urang sambutan heula. Heeh, tas atuh sambutan heula. Kenalkan heula, biasana sok dipanggil. Biasana sok dipanggil. MC gitu. Heeh, MC heeh. Tah edah teh di dieu heula, tah kitu teh edah teh dipanggil. Di ditu lah. Di ditu jadi keluar heula keluar ka ditu. Keluar. Kalau mau geus dipanggil asup. Keluar. MC. MC. Ayeuna mendingan cari heula cenah edah teh kita dipanggil ku Abah heuh. Tong. Kumaha? Bisa dipanggil Kapolsek kemana? Ya. Ayo. Jadi kieu. Sok promosikeun heula tuh, Bah, promosikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepakeun kasadayana wargi YouTube ti Balai Suara Channel ieu Cedah. Cek edah. Urang mana Cedah teh? Urang Koraji. Koranji. Mohon. Ayeuna bade naon? Nyapan cenah di titah ngigel. Jatuh tah gigal. Ieu urang nu poho. Jadi amnesia sawareh. Urang jadi iya. Non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kudu kitu? Teu kudu kikituan maneh mah. Cicing, Cek edah mah apa tadi cicing. kikituan? Di mana-mana ge penerima.
bersolek. Luas ngaranna. Luas. Penari luas, tapi di MC mah teu pantas meureun assalamualaikum. Aduh, gue banyak atuh aya emang MC nu kawas kitu. Nya aya. Oh, teu nyahoan si eta. Marijang beteng ka mana itunya banget ka mana assalamualaikum. Di ditu nama dah. Ieu di ditu nama teh nyontoan di ditu nama. Urang teh jadi MC terkenal. Oh, terkenal. Emang Mang Dudung lamun nu terkenal kawas kitu? Ya heueuh. Geuleuh aing ningalina. Nyahoan si eta. Yuk urang kenalkeun. Sok atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Nepangkeun ka sadayana Ceedah. Mohon. Anu bade ngibing jaipongan dina lagu Kidung Salamet. Nah, atuh da lain karuhun abah edah teh. Suga teh kasurupan maneh. Amba menirek dibere Marijang Kidung Salamet. Emang enak jadi karuhun. Aduh, duh. Nih. Guys, tangare we durasi tuh tukang kamera. Aduh itu karunya batur itu cangkeuleut. Produser geus kikituan we Sok mau atuh, dibayar. hayu. Aya. Nah diteuneun. Apa rek ngigel? Abang rek ngigel. Sok. Oh euy. Urang jadi tukang rebab Sok ya. kembali dari naon Heeh. Sok. Sok. Urang naon heula nya? Hah? Naon heula? Aku mah kenang we. Anu ngalagu heula berarti mola, anu ngalagu mah. Mola. Oh. Lagu nu tadi teh ya. Lagu naon teh tadi teh? Apa ut imut? Tah eta. Kidung Salamet. Naon? Oh heeh. Tepang semro. Naon teh? Heeh bener. Oh, kaput imut. Jali-jali. Nyek 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 nyek. Dong pak dung ting pak dong doh pok dung ding pok ting pak pok ting pak ting tung pak dong. Atuh ge. Rebabna Kita ngigel ka laki kituan. kapan abdi teh sembah. Heeh. Ari tos sembah batur mah langsung kitu. Soalnya kunaon jadi rebab lagi. Akhirnya we kieu. Ting pok ting pak doh ting tung tung pak bah. Gur. Oh. Sok. Lepangkeun deula ka sadayana. Sungkem atuh. Tah kitu tuh kabelah ditu. Kabelah ditu. Kabelah dieu, kabelah dieu. Kabelah ditu. Kabelah ditu, kabelah ditu. Kaluhur. Aya, Sok, sok. Bing anu mola teh tadinya anu kenang teh. Pang pak terpak pang pak tempak ting pak ting. Ngik. Ngigal dan nu bener edah. Hayang dikeremus ku aing. Ya, bener. Sok Bang, ngenangan Bah. Pak ting telelele gitu. Pang pak terpak pang pak tempak ting pak ting pak. Cana naon encan. Sayang aduh-aduhan Nah, eta anu ngajurus, nu ngalagu, Anu nu ngalagunya. ngalagu, anu ngajurus teh mencuk. Mencuk urang Subang mah. Urang Karawang mencuk sami. Mencuk sakitnya gitu teh. Hatana alabatan desa teh. Cek urang tenang. Perbating tumpak. Jadi dia dananananat Gitu. tetet Mencuk edah kelamiluan garebab. Ayo, mencuk. Ayo atuh. Ayo, Mencuk. Usok. Pak dapat 1000 Pak Dut Bang Pak Ya tuh dah, ayah kena gitu, urang oge aneh. Oh, eta biwir, meni undur kabeh. Pak Eta Dut biwir meni undur. dah Sok, deh. Bah Ayo atuh ge gendangan. Hayang ngigel. Apaan urang mah tukang rebab tadi ge. punya tukang rebab cicing Urang mah rebab lagi cicing mangkatan sok nungkul. ieu Pak dapat timbuk Pak Dut Pak dapat timbuk Pak
Paru tah gur. Enggak sedih. Itu nama kia. Diuk hatur nuhun ti Balai Sora Channel anu disarengan ku Abah Gendot sareng Mang Udung sate poho lah. Cedah. Tah ceedah. Nganuhunkeun kasadayana ti wargi YouTube Balai Sora Channel ulah hilap di komen, di like sareng di subrek oge tong hilap loncengna di toel. Janten tong hilap deui kade di sare. Sare. Tibra meureun mah? Di share tadi share. Di share tah di kitu. share. Ya. Panutup catur pamukas cerita tisim kuring sapara kanca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.